kumaha bobogohana bari peureum ada mangga iri weuhnya bobogohan syariah mah nya teu kadeuleu teh geuning. Dua, ngaranna bobogohan pasti duduaan. Moal mungkin bobogohan ngabring salemur. Eta mah gerak jalan sih teh. Ngaranna maneh duduaan jeung lalaki, ceukna Kanjeng Nabi, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin fa inna salisa syaiton. Teu meunang duduaan lalaki jeung awewe sabab katiluna. Buat setan ulah ka dia tuh. Duduaan setan dirinya. Najan ustad. Najan imana kanal, lamun geus duduaan jeung awewe, set. Billy baraya oge ngagaduhan rencana bade ngayakeun acara. Naon wae acarana? Hoyong di livekeun. Mangga Saspro siap janten vendor acara baraya. Matak dina perkara zina mah lain praktik zinana, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Ngadeukeutna ge ulah. Naon sabab? An-nisa'u habailum minasyaiton. Wanita itu tali penyambung jeung setan. Sing tarik Pak, mumpung we Pak. Wanita itu tali penyambung jeung wanita itu tali penyambung jeung setan. Lamun awewe tali penyambung jeung setan, berarti eta lalaki setana. Ngaranna bobogohan patingali-tingali, duduaan pacepeng-cepeng. Moal mung bobogohan make sarung tangan. Emangna paskibraka. Dalam hadis riwayat Tabrani dikatakan